Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun bangsa Pak Ustad anu tos masihan waktos kanggo sareng rengrengan ti guriang damiang guriang tunggal damiang pajajaran anu disebat guriang 7 insyaallah baris ngadandingkeun ngaheulangkeun dinu raja nyaeta nyanak judul Waruga Jagat. Alhamdulillah anu musim kuring dihormat Ketua Penyelenggara Kesepuhan Cemburing Bapak Nono. Ya Prabu Kesepuhan Cemburing sareng reng-rengan sadaya hapunten. Kang Pati Kang Kapal Kasepuhan sadaya anu tipala kabubukan di Sumedang wabil khusus. Rukan dulur simkuring anu kilema anu kesimkuring dipihormat. Ngahaturkeun nuhun tersa rumpahin pangangkirna di Keprabuan Sumedang. Alhamdulillah. Satu ajana simkuring sareng rengrengan Aki Kebok Penongo sareng Ki Wijaya Kusuma. Nada dihapunten. Biling ke dinggoskeun danding rajahna aya dinu kalepatan nada dihapunten. Hatur nuhun panginten ieu raja khusus panginten di Yayasan Keprabuan Sumedang Barat. Ketua Pembina nyaeta pemangku adat sareng Prabu H.O. Hasan Surya Kusuma Adinata sareng Ketua Pengurus Pramon sareng Dek Suhud Suryadi Kusuma Dinata. Eta panginten mugia ieu pangrajahna ti Guriang 7 mugia mantena sadayana cing aya di duka barokah, aya di duka kesehatan, sadaya cita-citana urang dukung ku urang kesadaya. Sakitu disimkuring heula maka urang dangukeun ku urang nu danding raja di Kebok Kenongo mangga. Sampurasun. Amin. Ampunun paralun kaluhur kasang rumuhun kahanap kasambata ara kabatari kabatara nagara aja kabatari naga sugi Batara pangraksa jagat Batari panghurip umi ampun para alun dehesna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan pangnapikeun ka para lelemutan wireh kuring kawakilan ku lembaga yayasan
keparabuan Sumedang larang nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina khususna ka para leluhur Sumedang larang sareng luluhur pajajaran di antawisna ka Eyang Prabu Daniswara Eyang Resi Agung Arya Bimaraksa Eyang Prabu Aji Putih Eyang Prabu Taji Malela Eyang Lembu Agung Gajah Agung Atma Baratajaya Ratu Patuakan Inten Dewata Sunan Gulinga Pagulingan Prabu Gesan Ulun atuh deui kaluluhur pajajaran di antawisna ka Eyang Prabu Seda Suryakan cananya eta ka Eyang Prabu Siliwangi atuh deui kaopat Kandagalante nyaeta ka Eyang Jaya Prakosa nyaeta Sang Hyang Hawu atuh deui ka Eyang Adipati Niradijaya nyaeta mah nanganan sareng ka Sang Hyang Konang Hapa sareng mah terong peot Batara Pancar Buana atuh deui ka buyut-buyut anu linggih di Gunung Rengganis ka para luluhur Sumedang sabudeureun nana bola kukus kami kukus yang hiji asup ka para pohaci ni pohaci Sang Hyang Sridang dayang terus nawati nu nganten nu ngajunganten nu nganamaan inten nu larang leuwih sorangan nya ieu nu kasep Batara Naga sang kamaherang sang kamalenglang sang kamaputih nu linggih di tungtung ati nu tapak di jero raga ngahaturkeun menyan putih sapulukan ka ibu karama kasapucuk ning ibun kasajatining raos kasajatining rasa kasajatining pangawasa ngirim sari kanu sakti ngirim rasa kanu kawasa ka pangeran sarengna ka para karuhun sabda abet saja amit deui ka para lelemutan nu kakurung ku wawangunan nu aya di luareun papageran nu katincak ku tatapakan nu kasuhun ku suhunan anu muni dina sepi anu negla di maya pada atuh deui ka paradang yang prasangyang anu ngancik dina keris anu nyolendang dina pedang nu sumuruk dina tumak nu marengan dinu
kujang bisi kageuleuh kakeumehan katajong kakoer kagandengan kulakuna manusa yoh kaula reknya andak awisan manusa kudu runtut paut anut patut ka manusa ulah hiri ulah dengki jayakan yaya ka manusa ku kaula dijajab ku kalimah madum sarepin sukma tanghi sukma eling sukma rasa sukma sari sukma tunggal sukma sajati sukma ngali adegan badan sakujur yahu ya Gusti alam padang poe panjang malaikat salapan pancabuana ngadegin sun sajatining eli ing siti mulia mulia badan dat sampurna sampurna kersaning yang widi nawaitu wijiling sukma dat kang wisesa sukma sajati dat sampurna sampurna kabeh jagat ageng jagat alit jagat tua papasangan uyut lambur mangun sari nyaman usa esina pasti ka tahun 8 bulan 12 poe 7 dawuh 5 dulur opat kalima pancar ka Cirebon girang Cirebon hilir ka Masunan Gunung Jati Purba nyaeta kaki guru sangkan puri atuh deui ka Sunan Gunung Jati nyaeta Sinuhun Syekh Sarif Hidayatullah atuh deui ka Sarif Nurrahman nyaeta Sunan Kalijaga nu sanggup ngajaga urang peting badan urang sarerea nyatana panangan urang dua nana kasukma agung sukma rasa sukma sari sukma tunggal sukma sajati kadat kang sampurna karo hidopi nu aya di langit katujuh aya di hak sukma raga badan urang sarerea ukar saning hyang widi ngumur beng alam sang hyang muning rasaning ati gumantrong Sunan Cipaku nu calik di babakan Cipaku kuwung tangkaning ilmu balebat tangkaning alam titis kelis kandang manusia nu calik di babakan Cipaku nyakaula anak putu Ratu Galuh wali tunggal si era budi cipta rasa si rasa papan raga dat maripat wujud pula maring purbawi sesa teras sesa Ratu Galuh kalih pula aji putih ngamupuk
Aji putih ngabayu, aji putih ngaraga sukma. Tembong aji sajati agung sajati ning diri, tembong agung meripat jati ku kersaning yang widi mumurebeng alam. Sedeku sirupu tunggal mapat pancadria sumanget kasumedangan tara ukutkan diri si tara ruas kubeja sikapna titih carincing jauh tina hiri dengki nyaka tetekon luhung gagah bedastan pahlawan anak asor ade budi kasabaran nyata ilmu katunggalan. Bumi ageng bumi alit ngandung siloka pusaka diri kamanu usak nusa rasa nusa santi titis waris nusa jati geus jadi uga nunatrat dina waruga gumulung jadi sungsung jadi balung jadi kandangna pangawasa sujud kanu maha agung sumarah kanu kawasa dipireg ku kacapi jeung hariring halang nu ngajak hudang hariring nu ngajak nyaring sangkan hudang alam rasana sangka nyaring alam pikirana salawasna ngagem kaeling dijajak ku rajah pamuna ngarah mapah dina lampah kumanina diruat ku sasajen sangkan sajen saji sapangarti jadi budi parahyangan tata titik surti nunas titik gesanyangking daya pengawasa Gusti dina sali rasa jati kisim kuring nyakeun sekara pangiring catur boboyotan kapara papayung negara oge para tutungu nu ngadeg dina batu nu unggah tempat tepungna kuring jeung nu katukang tempat tepungna kuring jeung nu can kasorang tempat tepungna kuring jeung purungna awang-awang uwung bumi langit kergumulung di lebat rahasia diri nu maha cahaya kergumulung terputih ngaran gumulung terherang ngaran ngalenggang terkoneng ngaran geus manjing nu disebat bayi suci gumelar di alam rame lincak lakon taati manjing bari eling rasa suci aya manjing manusia anu ngori eling bulak balik aya manjing raga satunggal kuring gelar berang jeung peutingna tunggal ratu salin baju buka baju anu bungsu gelar cahaya mancing rupa
cahaya wujud raga tetap langgeng rupa cahaya curmancur di buderas sagara panatep wakil Gusti ditincakan wali salapan nu ngawujud baju suci panutup Muhammad utusan Gusti Bisling ti alif tog enong alam padang tog enong Ujang sing marga enong jagat salakar jagat sakapawis kakapaya ingsun Pangeran Kang Purbawi rohpani sumari ing nakadut lan usus lan daging anu rupana hideung roh hewani sumari ing jantung lan getih lan dangu asana cahaya geni anu rupana beureum rohani sumari ing nyatana pikiran lan ingatan asana cahaya angin anu rupana koneng roh ati sumaraing napaparo nyatana suci asal tetesing getih datyahung rupi-rupi sumaraing na udal nyuk ceruk ti kudus robil kudus nuhusian roh lan raga lan sakabeh alam kadulur kula nusa jati ngucalik ti palih kulon pamuka lawang baka nyaeta cacai malaikatna ajab putih kadulur kula nu sajati nu calik ti palih wetan balik pamalun malaikatna purbaka wasa kadulur kula nu sajati nu calik di palih kidul tali ari-ari malaikatna panuntun rasa kadulur kula nu sajati nu calik di palih kalen getih putih malaikatna ajab isa kalima pancernya eta adegan urang sarerea nya anu disebat tunggal Muhammad nyosor tapak tilas jiwa tilas akma tapak akma tilas sukma tapak sukma tilas nyawa tilas nu maha cahaya manunggal abdi sajatining kaula diri manunggal abdi sajatining kaula manusia manunggal abdi sajatining kaula Gusti inten ing manusia lungguhan pulau napas hurip hirupna tegena ku pati langgengna tegena ku awah hurip langgeng salawasna hung ahung kasusuk tunggal nuwani ngonang kadupak kunci rohani raga kadumpit kunci rahayu
kaula nadahampura nulinggih punika ratu sampurna ratu Sunda Nusa Jawa nu bakal nyalamatkeun umat sadaya caangna cahaya pangandika pancerning pangucap sajati kasang hyang uga datyahung insun darmalakoni teges mapag sinyaluring linutur bumi cur mancur cahayaning Gusti sembahing alam sakabeh lirik rasa supayu kakurungan rahayu hurip baruga cangkang manusia mangka rancagening hate mangka waruga ning rasa togas natra titis tulis insun data nu manunggaling hirup purip salawasna manawi bahan katampi nyangakeun kaula Gusti sadaya-daya pangawasa kagungan anjeunna bisa nitipkeun diri katerangan dina wujudna Gusti nu Maha Suci jadi jalma anu manutkan rasa pancagepageuh lalakon diri dino cager dino adat anu bager dina polah anu bener dino pangarti anu pinter sangkan pinanggih jeung rahayu bagja waluya urip waras jati walaakli pangasalan manusia kalimah sahadat jalma dua jadi hiji jadi sahadat nyaeta nyatana nikah wong tua gawe wiwitan wong nom darmalakoni sipate abang saking si biang sipate putih saking si bapak yaiku getih jadi sewiji pawujudan anu asa acining bumi anu rupana hireung wengku nyawa sukma pasti jagat anu sajati nyaeta adegan pasti pawujudan anu asa acining geni anu rupana beureum niat eling rejeng tekad nyaeta nafsu nu amtu pawujudan anu asa acining angin aru rupana koneng angin pasti sukmanah yang manon ngawi sesa kasa jagat kabeh nyaeta nyatan hurip anu hurip hiji napas anu nyata pawujudan anu asa acining banyu anu rupana bodas sanyatana aya opat hiji madi disebut cai wadi cai nu kapindo ngaran manik nu katilona teh kaopat maningkem deui sabulan keur kumambang 2 bulan keur lumegang 3 bulan kumunyungaran 4 bulan keur mangrupa 5 bulan mangusik alus 6 bulan conggyang larang 7 bulan asihan si Raja Murta tapi kadalapan salapan tumpak dibaga ngalah ka 10 gancangna medal goredag budak ngagoler campur mani dina cupu asta yina ayeuna utusan parantos ngawujud nyuhunkeun asihna Gusti sapaatna dinu kawasa khususna kapupuhu yayasan kaprabuan Sumedang Larang nyaeta
Prabu Hasan tak binata ketua pengurus Pranon besok Suhun Surya Dinata Jambarana ka urang sadaya regreg pageh Teguh Rahayu Kang jemanten putih anak jemanten putih kang setunggal wawayangan Nora putih mata putih Logina namani yang Gusti semakta jeung Nabi Adam rajung malaikat Jibril punika Nora cahaya nama pohaci genta putih taikeun kamantrianana taikeun kamenakanana taikeun kahirupan kahuripanana taikeun rejekina taikeun darajatna khususna ka Prabu Hasan Surya Kusumah Adinata atuh deui ka ketua pangurus Pramonde Suhun Surya Dinata sareng para reng-renganana gambarna ka urang sadaya regreg pageh Teguh Rahayu kasena panyeget deuleu kabayu pangusap sukma kacai panghurip diri kalembah panghudang rasa bijamaneun dari ulam kaambu sari pohacidang dayang sari kaambu sari pangasih kaambu sari ning hurip kaambu sari ning bumi ampun para alun buruk limana putih lemah jempak lemah dampit lemah cika lemah bakal lemah pacimungan rasa nunyanggal sareng ka pujang ahung 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 na kabuyut pukung buyut pukung ulang alung di tengah camintrang herang mata wene berem koneng lang sinulang nyerang kabang asal asup buluk-bulung asal nyabak pakuan ahung 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 kagunung anu baka kacatur kalembah baka kasaba katangka baka kapah pral kacai baris ka suci cihaliwung nunjang idul cisadane nunjang aler katotog ku cipamali cihanjuang kiruh cigirang cipecang nunjang etan cikoko nunjang ulon cimanuk cilutung ulah punung lulurung tujuh ngabanung kadalapan tedi sorang ahung 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 uru lingga situ bahe sajaroning
kenang rajah kening dipunah ku rajah pamuna bumi rucita jagat rucita jaya sang kalawisesa neker nilas adegan kabeh siluman silemin jayana mangkasing sedana benang ku aing lohe aing nyaho ratu sia di hong mandahong calik di gunung bukit puligira putih palias punahku rajah pamuna parat ka gunung jagat enggal datang ka pandita gunung padang berai caang ada padang caang dina tungtung ati dukun lepus paraji sakti nu seda waruga jagat minggang nusa 33 bangawan sawidak lima nada agungnya paralun nada panjang pangampura uyot gahung ratu gahung nu ngawindu di buana panca tengah cupu disampun manik datang cupu astagina nu ngagagah di gunung halimun uyut ender uyut ger uyut timbang aji rarang nunang geui aji rajah pakuan punika rajah pamunah-munah batu munah kayu munah covid 18 dipunah ku rajah pamunah gunah lemah katut imah rejeng lemur rejeng corona dipunah ku rajah pamunah punah ku sajagat kabeh rajah kula rajah pamunah jadi hasep anu ngelun kamanggung kamega mendung runturun ngajadi hujan poyan sirantangan ninglar kalangan harungan nagri sampurna rahayu krasaning Gusti rahayu jaga sampurasun